Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng hianat ngadu kaberat bagian ka-13. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa Mang Cecep Goro Bacep ngahaturkeun rebu nuhun daksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Gek Muhtar diuk dina kursi tuluy maca eta surat teh anu unina kieu. Kahatur Bapak Camat pensiun di bumi. Sareng hormat Pak, sinerengan ieu serat di bujang enggalna wae. Mugi katampi kalayan mugi langkung ti payun keur sangahapunten Kasim abdi. Dupi maksana abdi ka dieu teh taya sanes sejanyuhkeun pitulungna ti Bapak. Wireh pun anak udur parantos kirang langkung genap sasih ayeuna. Ku kituna mugi nyuhunkeun tulung manawi di dieu aya jalmi anu tiasa ngalandongan tangtos abdi ge enjing ngadeuheus deui ka dieu. Mung sakieu wae mugi ngahapunten kalayan ngahaturkeun nuhun langkung ti payun. Baktos abdi Lurah Cijapati Sudarta. Sanggeus dibaca tuluy surat teh ditilepkeun deui sok ditunda dina meja payuneun Bapak Camat pensiun anu harita sabada ngadangukeun isi surat kitu teh ngahulang siga nu ngaraos bingung. Muhtar mah ngaleos deui asup ka kamar nuluykeun deui ngapalkeun pelajaran. Be, kumaha atuh nya ibuna mangkaning isukan teh acek da ka dieu cenah. Atuh sawios perkawis acek mah da teu patos peryogi teuing. Paling-paling ge urusan eta meureun suruh bojona Bapak Camat beri socana ngagilar kana lebah lawang kamar Muhtar. Mastaka Bapak Camat pensiun unggek siga nu surti kana isarah soca bojona ngarindat kana lawang kamar anu harita hiji rusiah pikeun diri Muhtar. Moh ka dieu sakedeung, sur Bapak Camat pensiun ngagentraan Muhtar anu harita keur ngadeluk ngapalkeun. Muhtar teu kungsi ngawaler gepluk bukuna anu keur diapalkeun teh ditutupkeun tarik nakar maneh ngagepluk taksiran ngarasa keheul dumehkeun ngapalkeun digentraan deui ku Bapak Camat pensiun. Bade aya naon deui Pak? Kieu moh kulantaran Bapak narima surat ti Mas Lurah anu bieu dibaca ku moh teh tah isukan bisi apa jadi kaditu wayahna sapoe isu kulah digawe. Urang kaditu jeung apa kulantaran karunya ku Mas Lurah manehna jauh-jauh ti Cijapati ka dieu muntang tulung. Ku kituna wayahna kumu ulah henteu ditulungan. Kulantaran apa teh beunang disebutkeun kahutangan budi ku Mas Lurah teh sugan wae atuh pangarti emuh teh diijabah ku pangeran samodel ibuna baheula ditulungan ku emuh. Ah, ari risin atuh Pak. Kayak kumaha pamiseg abdi disangki dukun sareng deui da abdi mah teu aya katiasa. Benar moh ari ku kitu teh mah. Tapi dina soal urusan pangarti atawa ilmu mah teu mungguh dinu kolot, teu mungguh dinu ngora. Da eta mah tergantung kana pangersana anu kawasa. Jeung deui lamun urang boga ilmu atawa boga pangarti teu diamalkeun deui anu hartina mah teu dipake nulung batur. Eta ilmu penemu urang teh mubadir teu aya hartina
Samodel urang we upama ngabogaan hiji parabot andena bedog atawa pacul pe ku urang diantep telah dipake naon-naon malah beuki lila beuki ruksak dai hiangan pan geus mubadir boga parabot teu dipake naon-naon nu matak isu kanjeng apa urang kaditu sugan we atuh diijabah ku nu kawasa nepi ka cageurna deui pan urang jadi nambahan babarayaan tah cenah kadar eta aya nu ngabasakeun urang jadi dukun teu nanaon malah aya alusna cek batur teh cacakan budak ngora keneh geus bisa tutulung ka batur kitu kasauranana Bapak Camat pensiun terhadap Muhtar anu haratina mah dipun tangan tulung ku Mas Lurah anu akhirna muntang tulung deui kanu janten putra kukutanana. Menang sajongjongan mah Muhtar gawena melenguk tungkul bangun anu bingung boga rasa era sieun dina waktuna ngubaran nu gering manggihan wiwirang anu cek cohagna mah boga rasa sok saleuheung diijabah kuno kawasa tapi kumaha lamun seug teu cager sok komo nu gering beuki nambahan ripuh panyakitna. Keur ngahulang kitu sakurnu araya di antawisna Bapak Camat pensiun sareng bojona meuni caruring hak nguping suanten nu kaketrok kana panto. Cek emutanana sok sieun samodel kamari deui nu kaketrok kitu teh buktina jalma du jahat. Kan hadena ieu mah teu mata kaget teuing kulantaran kaketrokna bari ngagentraan Bapak Camat pensiun. Geus kitu kojengkang Bapak Camat pensiun kapengker top kana palu anu maksana bade sasadiaan pikeun nakol kulantaran cek emutanana bisi jelema jahat. Tina sur Bapak Camat pensiun ngaharewas kalanjangna anu harita manehna keur ngarodan samping kebat. Aya naon kan? Tanya lanjangna ngaharewas deui bari panon mencerong mata simeuteun. Kadieu kaluar maneh bari mawa naon we keur panenggel kulantaran di luar aya nu kaketrok deui sur Bapak Camat pensiun bari katayap angkat deui kalebat. Kasampak bojona Bapak Camat tos taki-taki dina balik panto bari nyanyepeng pas kembang nya kitu deui Muhtar geus taki-taki nangtung palih kiwaeun Ibu Camat. Geus kitu kurunyung lanjangna kaluar ti kamarna lempang ngatayap bari ngekeuweuk song-song besi paragi niupseuna. Di mana jalmina kan cek lanjangna bari ngaharewos. Sur Bapak Camat pensiun bari curugna mani ngacir dina palebah lambaina. Ku ayana kitu teh teu aya lian sok sieun samodel kamari ieu deui katambah-tambah waktu geus peuting jeung kabeneran peuting harita make aya sora anjing di sada meni manting siganya aya jalma jahat di luar. Menang sawatara menit eta nu kaketrok teh jempe deui teu kadenge naon-naon sakadar sora anjing rageg atuh ku ayana ngadangu sora anjing rageg. Kanggo Bapak Camat pensiun sareng nu sanesna mani jempling sakadar soca pating palencrong samalah bojona Bapak Camat pensiun mah katinggalna mani tos ngadegdeg awahing ku sieun. Teu lila kadenge deui ti luar kaketrok kana panto bari ngahus-hus anjing di sada taksiran eta jelemana di luar teh disegagan ku anjing. Saha Muhtar ngagorowok nyahakeun kanu di luar. Abdi saha Muhtar ngagorowok deui malah leuwih tarik batan tadi. Abdi enggal atuh buka abdi sieun ku anjing. Aduh enggal gan enggal ieu anjing nyerenteng ka abdi gan enggal gan buka panto cek anu ti luar gegerewekan keukeuh menta buru-buru panto dibuka kulantaran sieun ku anjing deuk ngegel. Bapak Camat curugna tutunjuk kana panto bari mastakana unggek-unggekan ka Muhtar taksiran lamun sasauran mah saolah-olah anjeunna teh miwarang muka panto ka Muhtar. Geus kitu selot panto dibuka lalaunan ku Muhtar. Brai panto dipelengekeun saeutik katingali sinar listrik nyorot saeutik keluar atuh teu tatapa sini deui eta jalma anu di luar sanggeus ningali panto melenge mah ujug-ujug blus wae ka jero malah make jeung tip bebet sagala taksiran awahing sieun ku anjing deuk sagabrug-gabrugeun ngarontok. Ku ayana eta jalma ti bebet ka jero sakurnu araya di dinya kabeh pada reuwas mana ningali jelema ngudupung mana anjing rageg asup ka imah mani pabuis lanjangna kesit ngarawel gagang sapu hiu
Hiu dibabuk-babukeun ka anjing. Nya kitu deui Muhtar ribut ngulang-ulang jidara panjang bari ngahus-hus ka anjing. Bojona Bapak Camat pensiun mah awahing kurewas teh ngan belanyang wae ka kamar ngaringkep anjeun. Kumargi sieun ningali anjing rageg di lebat bumina. Us, 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 heh, sia, gaik anjing nu hiji deuk asup ka dapur dibabuk kutina nepi kagagaikan tuluy kaluar lumpat jeung baturna kari hiji deui anu hideung digebah ti beulah wetan belenyeng ka beulah kulon digebah ku Muhtar belenyeng lumpat deui batandai kaluar mah anggur kukurilingan di jero imah sakitu pada ngagebah teu ditu ti dieu teh bakat dingku keheul tinah ngarawel suluh sabebek teu dipikir deui ujug-ujug beulewer dibaledogkeun maksudna dek ka anjing tapi kakarage balawar maledogkeun suluh anjing kaburu ngejat keluar anak beletuk teh suluhkeun akana tonggongna Bapak Camat pensiun anu harita mantena nuju ngadepong gigireun gupet maksudna mah mantena ge bade nakol anjing teh tapi menan anjing digebuk mah anggur mantena kabaledog tonggongna ku lanjangna aduh alah yeung si kasabalan setina goblok sur Bapak Camat pensiun aduh-aduhan bari pepelengkingan gigireun hiji lalaki anu keur ngudupung ngadangu Bapak Camat pensiun aduh-aduhan enggal bojona keluar ti kamar disarengan ku hate ratu ngaraos-raos lain di kieuna emutanna mah Bapak Camat aduh-aduhan teh digegel ku anjing sinarang titinggalian mantena jalmi anu nuju ngudupung gedengan Bapak Camat pensiun teh disangki anjing atuh teu tatata pasini deui top kana pas kembang ujug-ujug beletuk we sirah nu keur ngudupung teh ditakol satakarna dugi ka kokowowongan bari ngorejat hudang soloyong ka ditu soloyong ka dieu ditinggalikeun teh siga hayam nu katutu sosoloyongan teu puguh bari nangkep sirahna la ilaha illallah la ilaha illallah Gusti tobat nu agung hapunten akang hapunten aduh Gusti cing tina buru-buru pangnyokotkeun cai atah suruh bojona Bapak Camat pensiun ngucapkeun kitu bari miwarang kalanjangna nyandak cai atah ku ayana kitu teh ngaraos-raos kumargi kasalahan nakol disangkina anjing ari pek teh ramana nyimas nani anu haratina mah bakal pibesaneun mantena atuh sakurnu araya di lebet bumi ngaraos gempeur lain di kiana gancang ramana nyimas nani teh dicepengan ku Bapak Camat pensiun sareng ku Muhtar kumargi katingali eta jalmi teh teu daek cicing gawe suloyang soloyong ka ditu ka dieu taksiran abahing kulieur tekung silila lanjangna norojol ti dapur bari ngajingjing ember leutik deui si cai kalawan teu dipikir deui ujug-ujug sawor cai tina ember leutik teh diseblokkeun ti lawang dapur ka patengahan anu kabeneran Ibu Camat pensiun norojol maksudna mah bade nempo lanjangna nyokot cai teh bumeh lila atuh puguh we barang torojol barang sebor kasimbuh ku lanjangna dugi ka Ibu Camat pensiun rancucun cai burah bareh di patengahan aduh si tolol sia sur Ibu Camat pensiun ngagorobok kalanjangna tungtung nama anu tas rarewas teh jadi garumujeng peting cakakak komo Bapak Camat pensiun mah jabati gumujeng teh nganggo engklak-engklakan sagala di juru caket lomari mainan jabana ti Bapak Camat pensiun sareng Muhtar garumujeng teh ramana nyimas nani ge saparantosna emut anjeunna nyerengeh gumujeng ningali bojona Bapak Camat lebat ka kamar maksad bade dangdos kulantaran raksukanana baraso nya kitu deui lanjangna barang sewur nyimbeukeun cai tina ember leutik teh make ngabelenyang lumpat ka kamarna ngadon ngahep-hep awahing kurowas jeung sieun kudunungan sanggeus ramana nyimas nani emut sacara biasa lajang caralik ngariung di patengahan kitu ge teu kendat-kendat garumujeng pating cakakak mani rame naker nah atuh akang mending ngadoreksakeun naker kasadayana hapunten wae akang sakumaha lalampahan abdi sur bojona Bapak Camat pensiun bari norojol ti kamarna kalayan anggoan tos digentos tah nu mata kari jadi jalma kudu taliti sagala rupa ge ulah gugup teu puguh
Eta teh temahna lamun urang sok gugup jadi cilaka ku pamolah sorangan, sur Bapak Camat pensiun. Da eta atuh akang mah heug matak naon sasauran nyebat jenengan. Moal panginten kajantenan kieu sareng deui aya pikerseuh naon atuh akang teh make angkat wengi-wengi. Ibu Camat pensiun narosna kitu teh bari disarangan ku imut ngagalenyu taksiran hoyong gumujeng kareureuhnakeun. Teu lila paralak ramana nyimas nani sasauran anu hartos mah kajurungan kunu janten bojona nyaeta sejangang kira Bapak Camat pensiun dina dinten enjing. Aya hiji hal rundingan namung soal-soal nama teu disanggemkeun sakadar ngangkir wungkul. Akang, sur Bapak Camat pensiun, perkawis angkiran insyaallah ku abi diperiyogikeun, namung rupina moal tiasa dinten enjing mah paling tiasa ge sabada wangsul ti Cijapati nyaeta puguh abi teh kasumpingan Mas Lurah anu maksadna mantena mundur tulung anu teu kinten pentingna nya ari atos disanggemkeun mah teu langkung Mas Camat bade enjing bade pagetoge sumping karorompok atuh anu salajengna ngadugikeun amanatna ti acekna parantos. Tak aya nama akang teh bade permios wae wangsul jalaran parantos wengi teuing wala ramana nyimas nani anu satuluyna nyebatkeun bade mulih kalayan teu kantos diwagel deui enggalna Bapak Camat sareng bojona ngawidian. Anu harita keneh ramana nyimas nani teras mulih. Cunduk waktu datang bangsa peting kasilih ku berang Batara Surya geus mekar cahyana ngagebur semu berem jeung koneng nyorot nyinaran alam pawenangan langit lenglang taya aling-aling hahalang jeung rareged anu moekan kabeh kasered pada nyingrai paburencai teu kanyahoan luslesna. Ibuna sur Bapak Camat pensiun bari nyimpen gelas tilas cai kopi di leueut. Apa teh mengpeung isu keneh deka Mas Lurah teh bisi apa ngendong mah kajeun nyimas nani we susulan kutina sina mondok di dieu. Ari Muhtar ka mana? Suruh bojona Bapak Camat pensiun. Pan keur ka kantor heula bebeja tuh geuning geus mucenghis datang. Ular Bapak Camat pensiun bari curug nunjuk ka Muhtar anu kakara balik tas ti kantor. Kumaha mu kaidinan? Parantos Pak, Balar Muhtar bari ngosod-ngosodkeun sapatu kana kekesed geus kitu bus ka jero tuluy kebat ka kamarna nyokot hiji barang wasiat nyata batu teh tina handapeun tumpukan pakaianana di jero koper. Aduh emut batu-batu kieu teh pamirsa kapungkur tahun 2000 sabaraha ya anu di Jawa Timur teh ponari si anak ajaibnya anu di celom ngan batu teh kana aqua teh. Ya Allah, kot viral sabibir hiji eta waktu sarita. Hayu atuh bisi kaburu panas manten. Mangga Pak, Ular Muhtar bari norojol ti kamar leungeun sabelah ngajingjing tas kulit paragi ka kantor. Geuning make mawatah sagala rupamu. Bojona Bapak Camat pensiun naros ka Muhtar bari ngareret kana tas anu keur dijingjing ku Muhtar. Sakalian atuh jeung sarung nu apamu asupkeun. Teuing malawur dibubungkus kieu ka era-era mawa. Hayo hongke kuno di ditu disangka barang kirim. Sur Bapak Camat pensiun bari ngasongkeun bungkusan sarungna. Anu harita keneh sarung kagungan Bapak Camat pensiun teh diasupkeun ku Muhtar kana tasna. Geus kitu mah kalayan Bapak Camat pensiun tos pamitan deui ka bojona teras wae angkat duaan sareng Muhtar maneh pating garadig. Ibu Camat pensiun nyarangkeun dina teras duaan sareng lanjangna dituturkeun ku imutna Ibu Camat pensiun maneh ngagelenyu. Mun kitu teh mah saolah-olah ngajajabkeun kanu bade arangkat nyaba. Teu kantos lami saparantosna Bapak Camat pensiun sareng Muhtar dugi ka jalan lar aya oplet ngalangkung.
Kabenaran lowong atau enggal oplet di stop ku Muhtar lajeng lalabat anu teu lila oplet ngagelaser maju lalaunan beuki lila oplet jalana beuki tarik suara mesina meningah hiung keur mah jalan lecir katambah-tambah kabenaran oplet weteuh atuh asana teh beuki nambahan tumaninah anu tunggang. Bapak Camat calikna dipayun ngarendeng sareng supir Muhtar calik di pengkara bari tereureureuh ningalian pamandangan kenca katuhu. Ngareret sisi jalan ayah situ caina maninga genclang sakurilingna tatangkalan rajag dangdaunan anu di sisi jalan pating aroyag malah tangkal nage katingalina ku Muhtar di jero opet siganu lalumpatan cai ibun dina jukut pating gurilap kasinaran batara surya teu beda ti permata pating karicep harerang. Abahing kujongjona nyarangkeun pamandangan kakenca kakatuhu bari dibarengan kulamunan nu lain-lain teu kanyahoan reg oplet nuker ditumpakan teh eureun taksiran di stop ku Bapak Camat anu harita keneh mantena lungsur bari masihkeun artos ka supir. Har geuning liren di dieu Pak. Muhtar bari mukakeun panto oplet jut manehna ge turun. Ari enggeus nadek di mana atuh turuna pan di dieu nyimpangna teh ti leuweung tiis norobos ka leuweung weler Bapak Camat pensiun. Sanggeus oplet maju Bapak Camat pensiun sareng Muhtar lajeng arangkat deui jalan kukurbutan mipir-mipir leuweung tiis bari saja jalan teu kendat-kendat ngawarangkong tambah keung mapai leuweung ngaleungitkeun rasa ringrang. Dina sajeroning Muhtar ngadengikeun obrolan Bapak Camat mungguh batin Muhtar ka mana mendi make rusras inget ka alam ka tukang-tukang dina mangsa manehna baheula dipegat begal sajabana ti kitu make hatena asa ngaleket deui ras inget kanu jadi adina anu katelah entin teh anu sakitu taun geus kapopohokeun teh make kabayangkeun deui. Nepi ka teu karasa cipanon Muhtar sajeroning ngiclik lempang pangkeureun Bapak Camat pensiun teh make ngalembereh nyerak celakan saja jalan. Sigana lamun teu seugeus kagok kalawan teu sieun Bapak Camat pensiun bendu make ngabogaan pikiran deuk balik deui. Awahing ku hate pating sareset asa digerihan ku hinis ras ingat kana lalampahan manehna baheula. Ari katambah-tambah sajeroning lempang teh make kabayangkeun rupa nu jadi uwana dina mangsa ngusir nitah neangan adina nu ngaleungit di hiji leuweung pangalaan suluh manehna ceuk cohagna sagala rupa hal keperihan ati katunggaraan hirup dina sakitu taun anu katukang-tukang teh estu kabeh kabayangkeun kacipta ku rasa lahir jeung batin. Awahing ku antengna lamunan bari Bapak Camat pensiun teu kendat ngawangkong percis ninggang kana wanci bedug lohor geus anjaug ka pilemburan anu tayalian disebut Cijapati. Alhamdulillah nuhun Gusti sur Bapak Camat pensiun ngarandag bari disarengan ku napas rumahu hate asa bungangang dumeh geus beak tanjakan. Urang reureheula sakedeungmu Brek Bapak Camat pensiun calik sisi jalan ka kontrak sampeanana duanana dilonjorkeun ka hareup tonggong nyarande kana tangkal camara nya kitu deui Muhtar brek diuk bari panon nyarangkeun ka lebak ningali pilemburan jeung suhunan imah parantul atrap pisan ningali pamandangan kaditu ka dieu plungpong da puguh cicing dina mubungkang gunung kasebutna kontrak Cijapati. Keentong rusuh-rusuhmu da geus deukeut ieu paling-paling ge aya kana 2 kilometer deui mah muari puh teuing ayeuna mah kulantaran terus mudun. Bapak Camat sasauran deui. Dupi itu nu marak bak teh naon Pak? Cuk Muhtar bari nunjuk ka nu marak. Har, kapan eta teh kota Majalaya? Weler Bapak Camat. Ih, namu praspris kieu. Ayo ah urang ngeureuy deui. Bisi hujaneun di jalan. Mangkaning eueuh keur ngiuhan lebah dieu mah. Bapak Camat pensiun sasaurana kitu teh bari jungna ngadeg nya kitu deui Muhtar nangtung. Geus kitu leos arangkat deui manik gancangna keur nurugtug ka lebak kulantaran terus-terusan mudun mani teu ngalaman nanjak saeutik-eutik acan. Bapak Camat pensiun sareng Muhtar angkatna mani angkog-angkogan siga nu disurung-surung
tas anu keur dijingjing kakupat kapitkeun. Teu kungsi 3-4 jam Bapak Camat pensiun sareng Muhtar tos dugi ka hiji lembur. Anjeunna make ngarandeg deui sisi jalan payuneun bumi duduk jandela anu dicet gading tulang. Ke heula mu, ieu kitu imahna Mas Lurah teh. Poho deui apa teh? Kulantaran geus aya kana 2 taunna tara ninca ka daerah ieu. Tapi nya ieu da baheula teh aya tangkal camara jeung tangkal cereme. Nuju sasauran kitu katingali aya hiji lalaki nonghol bari ngawurkeun kuntung rokok tina aspak dina palebah jandela hareup. Nyawe ieu mu tuh geuning Mas Lurah nonghol tina jandela sur Bapak Camat pensiun teras lebat ka pakarangan bumi Lurah. Pangapunten. Bapak Camat pensiun uluk salam ti luar. Mangga geuning juragan sumping. Mangga linggih gan boro kawit nama abdi teh bade ka ditu deui sabada lohor. Ular Mas Lurah nurojol ti jero nyamperkeun ka Bapak Camat kalawan harita keneh pandangan Bapak Camat pensiun teu sirikna dituntun di cana kalabat bumi. Geus kitu gek Bapak Camat pensiun sareng Muhtar caralik kabeneran harita nyampak loba jelema samalah anu di jero kamar ge pating torojol nyalamperkeun ka Bapak Camat sarasalaman. Mana kah ya aya juragan camat sumping suruh Mas Lurah ngagentraan bojona. Aduh haturan teuing kumaha gandaramang nah atuh henteu sakantenan sareng juragan istri suruh bojona. Mas Lurah bari munjungan sasalaman. Sae dina waktos ieu mah nyi Mas Lurah kaleresan akang dipasihan jag-jag waringkas kuno kawasa teh. Ari ibuna mah eta ge hoyongan ka dieu. Ari atos kumaha di ditu melang dikantunkeun ku sadayana mah. Melang sotenan sanes melang ku harta banda da puguh teu aya kagaduh. Ngan saorana we ngantunkeun dorompok mah. Sawangsulna kumaha di dieu wari lujeng Bapak Camat pensiun malik naros ka pribumi bari nyusutan cikaringat tina taarna ku salempai. Anu mawi juragan kanggo abdi mah dina wangkid ieu teh nuju pependak sareng ganjaran. Nyata ku ayana itu pun anak Eis Kartika tos 7 sasi ieu udur menitos ngaraos teter abdi mah. Gan ceuk Mas Lurah reg bojona ngarandag sasauranana teu kungsi kebat kulantaran kabujang kapegat. Perkawis wangkongan anu sanesna mah gampil engke dilajengkeun deui langkung ti payun kanggo abdi sarimbit ngaturkeun rebo-rebo nuhun laksa keti kabingahan ku ayana juragan parantos kersa rurumpaheun satebih-tebih ngarsakeun ka dieu. Ku kituna kumaha perkawis anu disanggemkeun ku sim abdi dina serat teh kenging jalmina anu tiasa ngalandongan pun anak teh. Saur Mas Lurah manisiga nu teu sabar hoyong buru-buru aya kaputusan ti Bapak Camat pensiun anu harita reureuhna ge nembe saparapat jam. Saparantosna aya kasauran kitu ti Mas Lurah soca Bapak Camat pensiun ngareret ka Muhtar anu harita pikeun Muhtar mah jongjon wae tungkul siga aya nu keur dipikiran. Mas Lurah perkawis anu disaurkeun nembe ku akang kahartos pisan kalayan sami-sami ngahaturkeun nuhun ku ayana langkung ti payun. Mas Lurah tumaros tina soal anu dipundut hartos nama Lurah meryogikeun jalmi anu tiasa ngalandongan putra kenging disebatkeun teu aya di ditu mah namung sanaos bari sareng teu aya. Kanggo akang moal dugi ka teu nyawasan kana pamundut Mas Lurah sareng nyi Mas Lurah. Insyaallah akang moal burung nyumponan sugan sareng sugan Allah marengkeun sinareng diredoan akang teh ngabantuun ieu pun anak kitu ge sanes bade ngebrehkeun wawanen sanes agul ku payung butut sok suma wonten guminter mah teu pisan-pisan nya ieu pun anak kalaresan sakedik-kedikeun gaduh pangartos namung kitu ge tina perkawis kapercantenan ulah ditujukeun teuing ka pun anak. Percanten mah kedah urang kanunang tayungan siang sinareng wengi nya sipatna nu maha kawasa da urang mah disebatkeun kun payakun usik malikna teu ngagaduh-gaduh sur Bapak Camat pensiun sasanggeman rada panjang lebar.
Janten iya teh putra gan Mas Lurah naros bari nunjuk ka Muhtar. Sumuhun Mas Lurah, mung hiji-hiji nawe akang mah gaduh bati teh ular bapak camat pensiun. Muhtar mah jong jontung kula samalah asa beki berem banget ku ayana bapak camat pensiun ngangkan putra manite nilam-nilam. Bagja teuing mana nuhun agan kagungan putra anom keneh. Parantos kawahyuan pangartos tinu kawasa. Ayeuna mah pamang capek encep akang teh bade mupurah wae kasalira encep nyata taya sanes bade nyuhunkeun pitulungna mugi kersa nulung kapun anak anu nuju di puragaan. Agan mangga atuh sarengan kalabat sur Mas Lurah geus teu aya kasabaran anu harita keneh Muhtar sareng bapak camat teu sirikna ditungtun di cana kalabat kamar disarengan ku bojona Mas Lurah. Baranggo kajero kamar nyata nu geuring teh keur ngayak-yak sakadar panon kucap kicep banget sepatu beda kapas. Eukeur mah pakulitan putra Mas Lurah teh bodas katambah-tambah teu damangna tos sakitu lamina. Di jero eta kamar nyampak sababaraha urang jalma lalaki jeung awewe keur carandekul narungguan nu teu damang. Di antara aya hiji awewe tengah tubuh keur ngabelengkong yang harepan anu teu damang bari bibirna katingali gegerenyeman. Taksiran eta awewe teh keur babacaan. Waktosna kabujeng see pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.